Sate anu keletik pernah ngalakeun bete ya. Oh, aya babaturan aku. Jeung sorangan meureun kituan mah. Ih, demi orang mengandalkan doang. Lamun si Sadud asli, si Sadud mah mun teu di video doang. Kelas eta mah. Geus paku bae. Sorangan pernah kan? Kumat eta, nuduhan sesuatu anu teu pernah kuan dilakukeun. Aneh. Soalnya si Sadut pernah ngomong. Cenah ge pernah ngalakeun jeung sorangan. Eta Sadud teh beja bae. Ampun aing. Mungkin deui apa kumaha ieu? Si Sadut geus aya tuh jelas buktina. Atuh lain salah aing teh mah jelas. Coba bayangkeun ieu, aing keki. Embe mundur. Ayo. Salasa coba. Ku soro bae eta. Berarti sorangan jeung Sadut soro bae. Beda lah. Sadud mah ngahaja. Aing mah tengah haja mutlak lepasan duri. Salah saha. Aing keki embena kalah mundur. Lain salah aing lah. Alah, lain victim bae. Ngomongkeun batur. Karena nama di sarua, alibi bae dilobakeun. Aing mah salah lah. Ih. Aing keki embena kalah mundur. Salah kenapa aing?